Raden Arjuna ragrag tumiba lemah Doh rekatnya anak Gondewa lan pegang prawijaya pusaka anak Gondewa ladihin pinasti Doh denawa-denawa anu salila nangan ukur ngariweuhkeun kayaan kampung ngarsahkeun bulan jalma-jalma ngararungsi alatan ararajen jang kulan dunungan aing dialungkeun di mana ragragna pilarian ka palih kulon sos mun urang melurat leret lah atuh ketihan teh sakedik meunang ngagojojos waduh alah peurih euy duh alah tangtos atuh ngangge obat merah atuh ampura pot odawala getihan semuhun puas cegate rek diubaran alah jelas bu agan ulah henteu kutuk kieu dikeresakeun kaula salamet dawala semua teu kutuk kieu henteu manawi teu kutuk kieu eta teh nuhunna teu kutuk kuya mah disangki ku abdi ngarukutuk si eta mah geus atuh alah di mana si dawala euy eta di payun naon iya iya pada di kumaha kan haling dina rungkun-rungkun teh batur-batur nasi kalabaka oh ringui kurang sasar ti corona kabeh hiji panah bakal ngaluarkeun panah sabaraha hiji dah eta bakal ngajuk-juk kana sasaran sewang-sewang kitu hebatna dunungan teh jang percaya ka dunungan ya. eta lah Percanten abdi wade kapungkur abdi keur ngora nah kumaha naon jarak 1/2 kilometer abdi nembak beurit oh bener benang panah dibedol talina dilepaskeun teh tau aduh eta mau bakat kena beurit teu da kabur-kabur di degete ka dunungan cibit ka atuh tong diomongkeun nu kitu mah itu benar pilih palai uninga kana riwayat abdi aduh aling ulah cicing hareupeun bisi kasabet panah sae alah wah woi eta jelema karibung mah lu geuning agan itu aya mana we teh Pak Ojang aduh benten punukna meureun hari kitu naon maneh geuning mamawa eta nu kitu sumuhun ulan bawa naon teh warisan teh ulan saha ti Pak Agus Lioban oh warisan ti Paji Agusnya bisa diwesel naon eta ieu teh sin paragi ngangkat ban ai butuh ari bitu dongkrak atawa ngagentos ban dengan ku abdi diraut di talian jadi nu kieu ada lumayan eta ge lumayan ulah pertinggalan lauk ya aya gunana boga panahna maneh oh gaduh lan mana ieu sinta oi ai tahun komplit si eta mah alah panah nepi ka geuning nu maneh mah nepi ka Ramos bos
Gereja momong gitu. Lain wagan lenang. Mau. Aya 14. Kadungkuknya di sisi. Ulah lenang agan juga budak. Cerewing. Gue campur jeung bodas. Aling manehna belah ditu nembakna. Sae lah. Tenangkan lah. Nya tembak wae. Bener teh tembak. Tang pati perpate baca. Raden Arjuna siswa Narsidruna. Doh, iya Anu parantos tutas tara miseuh tina sasaran. Rasakeun denawa-denawa. Aduh, kemana si Aswata mah? Dorna we keur ngorak kitu mah. Jelaran dina kaul ieu. Angger Prabu Sayudana nguningakeun. Pun mangkaul teh mung dugi ka dieu bade diteraskeun ku Haji Kosasih ti Kulalen. Atanapi ku Dalang Sumitra. Sok nonton merenya bisa. Ngere kawin ka nu gelo. Ai tadi igelan lebar geunaheun ini. Tiga Menang meuli gamelan. Tiga dorna keur ngorak. Kalabuk. Kalabaka. Kalabaka. Jauh-jauh kalabuk. Nubuk-buk mah tukang alok yang supir. Sekali-kali. Lah naon? Ulah cicing dari depan aing bisi kasabet. Ya, Senjata aing murang maring. kurang maring. Benar. Teu kaop aya nu baeud sok mengkol. Bener nyaan aing. Teh kau pae nu lingkup bibirna teh mah. Kade sing pas tumak temak teh. Awas ya. Sing pas. Kang Pati Perpati hutang geura baheula euy Bang Sumantri kieu. Oh kieu Sumantri kan. Bang Sumantri. Ya uce Sumantri dah. Oh dina babad lo kapala teh kieu. Oh, Sumantri ngeng. Bukan teh babat balok. Para raja. Ya sadanya. Benar, Pak. Sadar. Sarjana mah pinter kata bisa kata punjuling apa Pak? Sada Sumantri. Ulah mau ada ngejar satunya beas rasakeun ieu panas cakra. Dah. Anu bakal bisa mutusakeun jiwa geuna. Tuh. Aya eta sada Sumantri bener. Atuh salajeng ieu Bang Sumantri. Desa tengahing perjalanan yen ieu Bang Sumantri teh dituturkeun ku rayina nyaeta ku sok rasana. Eta
dalam baheula dina kaset gitu ya nya Sora mangkin teh. aduh sok rasana maneh teh ulah mimilu sok rasana Caraya beureun. Sora mangkin. aling salah Ya kene mamangelan itu. emak wae jurig-jurig teh jurig sakti setan kawasa dicai una jaya di darat jaya una nu calik disirah cai sang ratu mut putih bumi mengabanya mingkem Panyinglar teh lah. Oh. Upang lain teh mah baheula mah. Pontong susulumputan sia bangsa manusia nyan ijrapa awas sia puting ke ku aing di asruk kampung papai padesaan awut-awut pasantren aku ari Ponok umurna mah. Atos aden teu sapira sia juri heeh. Daya gagah. udang sia teu sapiring Teh sapira gitu, lain teh sapira. Akade kadunungan. hei Aduh. Kana gawir mah. alah punten agan ai manawi teh aya agan lah hebatna teh makan abdi duwi ka kitu nya ganya na kusahakeunana ku abdi panah saha nu keuna panah abdi Didenge teuing. teh nyo heula panahna atuh nu saha Tingali. Panah dunungan mah tulucir. Tuh. semua nu agan teh mah Nu akang ari nu maneh kaseredkeun ku nu agan ka jero sok urang bede nu abdi mah di jero pasti da sabab nu abdi pangheulana sing percaya ka iman abdi Aduh. Digegel we. Pot, gening nu maneh mah kakara datang nu mawi ngalongok heula nu kabanyiran kapamanukan berarti. Leuheung mun kitu mah. nyerakeun sasetan Aya kepedulian. nya Lesotkeun degan kitu. Hei, si eta mah bo. ya pinten gawat Nah, saya tengah ruas batur. Heeh, mending ngagebeg. Jika nama ku aing kudu dibebenyokeun gelutna dibawa kana Suni abis seubeuh aing akan jelema. Karena teh karewong babaturan. Sebeuh hiji sorangan malah. Seubeuh ya hiji ge ah. Moal kasoro.
pujit maneh ku aing bakal dihakan dibeuleum masih Jero peucit moal teu girinyi mangkaning ku aing hirup keneh dek dibeuleum terek ditungtut cenah tutung bujurna heula tetepokanna dek dikeureut ku aing moal teu sangudus teh dina jero peucit paheula-heula jeung aing naon sia keur nongeng ku aing bujurna diurekan urekna dibedol pan ngait kana pujit yah ajig eta teh ka bedol kitu tanya Eta mah leuwih telenges mah. walah kabayang aduh sok sia hayang nyaho mangkaning urek teh kakaitan di jero moal bisa dicelaan Sararieun balik jeung diurekan mah Sararieun teuing. moal teu ngaburusut dikenyet-kenyet cenah teu minta tolong dah saha minta tolong jika nama dek mana rusuhan dek carana ngalan urek gitu aing dek nanyakeun ka maneh naon lamun ieu mah lamun naon lamun urek ngait kana bool kumaha ngalaana cara ngalaana sok mikir Kang naik urek ngait kana bool ngamai beureun talina teh tah pan talina ngamai meureun di luar tak carana ngalaan kumaha pan yang pedut papong pet cing kumaha tah mungkin ruruhitan teh urek wah atuh gampang tah cing nu Cing gampang sugana. carana teh kumaha gampang deh naik kayak kana tangka kalapa gampang naik mah Aduh. make taraje bisa make taraje bisa tapi ini gampang terus Bising luhur. geus nepi ka luhur dieu kena barang bang ngarti lah barang bang we nganya bari nah sedang tenang da dek ngalaan urek pan tah si tali teh nu amay-amayan talikeun kana barang bang cing pageuh nya kana mangarna wah atuh gampang pisan eta enteng jeung bang tuluy sangkan lesot ngagajelang ti luhur ka anak pan meureun kakait jeung pujitna ajig Leuwih parah da lain pun aku di bobodo ya Kang keun kasarnya. sia hayangnya bisa nya Kang Biasanya dulur Burudul. runtuh dulur Dulu. Ngan pangi udud. dulur lur aya naon lur tong ngomong ku sia aing lieur lieur ku mah Dulur murunyung. dulur ngurunyung subuh-subuh tuturubun muru suku gunung cupu udud surutu Beli subur ku udud. ngurunyung uruk mana anjing teh bisa geuning eta aing dek nanyakeun ka sia naon sugan ieu mah sugan jeung sugan maneh aya pengalaman naon euy pengalaman lamun ieu mah lamun urek ngait dina liang pedut di jero talina pan amay-amayan tak cara ngalaana kumaha sangkan salamet ulah nyeri gampang kumaha we Kumancing. Bejan. cing Bejan. cing talina panjang kene panjang sambungkeun supaya leuwih panjang tuluy panjangan tuluy tah di mana aya truk eureun talikeun kana buntu truk tuluy tah urang manongeng tukang ngeuntruk tuluy tah di mana truk maju tah pasti meureun tarik tah Narikan. tak kitu gampang jadi salametna kumaha apa nya kalikeun bret
Bawaan pejit. kumaha akibatna pejit pan keluar astagfirullah aji jauh iya setan Boleh awan nulungan. mun ieu nunjuk gemakeun ka aing teh kelanan bima kelanan luar biasa Pamuki kersa ngamaklum nada jambar amburana pangeran nu bararat nalina usukan salamet dunia herat negara katut dina Pepejah jalan kabeh buah Mister Kupati Abona Pepejah upami wangsul Pakawonan Hari sindang layak penepatan Hari cisaran tanah turbuhur Samudaya kalepan Hapun tenang lukesun Hari Cikureong mah gunung-gunung Cikur Hari tempat neis mojang-mojang gelis Menapak kurang hati buaya Menapak di hati nangis Dari gunung guntur neng yuning gunung guntur Hari zana mah eyang anom kaparapatan Amit mundur biasa kalepatan Eta sanesta sejagadan aratos natajang sayogi Seris mengikut sono watos naparantos tuki Hari dicampuran sang gigi Bang caket sesonoan Enjing kurang subang kurang patebi Hari empang utedi pak Eta kore dasma tembong cadasma Yo surang bogonya kan Enjing mekan Pasir kocak karepitan Eta pita pakai bantu Abis semua japarutan Yang gak kenian wilujeng kantin Hari
Kalabaka ngahuleng ngaraga menengolok mangkadu. Dah. Bingung nu teu manghitung-tung susah manah nu taya sudana. Ningali balad-baladna pabalatak lir pindang urang. Gusti, ai. Luar biasa si Ijra pangunang jeger sabaraha mayarna. Wah. Yakin ieu lain anakna deui. Duka atuh kulan Gusti, bujeng hingga eta anu ngaran Walakodara Bima eta nu diikat, aduh lingasna luar biasa. Wah. Nya eta lingasna hese dialana teh mah. Senjatana urek. Abdi nepi ka muringkak bulu punuk. Hei. Cobi atuh saliran nulungan abdi tiasa henteu. Naon? Kumaha carana ngalahan urek tina bujur? Keukeut eta Can benang kene. Babari. Cing atuh Gusti tulungan ih. Cing atuh pang penarulungan ke. Peperiheun anu sejen teu narulungan ka abdi teh. Bebelihan maru tengen. Talikeun kana buntut kuda, kana buntutna atawa kana suku kuda. Terus Urang tengen ku. tah kudana cepret, lumpat cenah tarik. Lajeng pan meureun ka bedol meureun jeung awakna jeung pejitna kabeh kalaluar. Astagfirullahaladzim. Geuning ton nuhun sahiji tong boro deungeun-deungeun. Ini sami wawon aduh. Dunungan aing ge kitu geuning ka aing ge. Tanya. Ya Allah, ya Rabbi. Geuning dunungan aing teh hate teh goreng. Nya, kadung dituturkeun ku aing. Bukan teh goreng hate. Disangkanya teh henteu geuning. Luar biasa dengan kesaktian anu ngaran Bima. Seret Sumaredan banting binantingan. Ka mana ayeuna? Manehna leuleus aing leuleus. Tapi ayeuna aing hayang nyaurek neruskeun okop calukan si Bima ku maneh. Hei. Bisul. Bima sumuhun. Bima. Anda ba. Bimalan kalabaka seret Sumaredan banting binantingan silih gebung silih tajong lir muning. silih tonjok lir muning rakitan kuda papasangan. Dah, leres. Lami-lami ieu Bima pananganana kaleresan nangoh Daya teh. pas lempengan beheungna. Ieu ge. Ieu kalabaka tina nafsu teuing ieu Bima diseretkeun. Sedangkeun ieu pansanaka nangoh Genggerong. nganukur sababaraha besi deui kana beheungna. Dah. Maksud nyeretkeun Bima tapi mamalana. Ieu ge. Nyaeta ieu pansanaka amles kana ti corona ieu kalabaka. Leres. Wake up! Wah. Bima, Ieu. mati aku. Wah. Dek modar dek teh sabodo. Wah. Naon ya? Ieu nyesep kana beheung. Pansanaka. Tajotos ini pansanaka awamu. Uluk. Dah. Ya. Ya. Wah. Astagfirullahaladzim.
kayak gitu dunungan anom luar biasa anom kahadean ka jalma dugi ka kitu ya bari daya kiraanan dibere dahar heeh tidak keadaan sakitu nepi ka tega ngorbankeun jiwa tapi geuning pitulung nu maha agung agan teh tiasa nyalametkeun masyarakat sakampung tenang oh kan bawa dekol teh ngabatun tek huluna galila teuing agan teh kada dipais tebongkeun ka si kalabaka ieu kitu anu ngaruksak teh tebongkeun ka si jerapah ieu kitu rek ngakande moal teu reuaseun agan lain reuaseun atoheun atau sok teu mau teu ngaradak ngunjut buat kesyukuran parupa pisan oh ada aing mah yang buru-buru geura balik yang buru-buru kalembur Kang cangkeun di umur batur gitu eleh mun saya tahun euy itu wah eleh anehnya alah tek beheungna aing ulah dengan kaos can dibayar hiji alah Tanaga di situ teh. ragaan atuh tulang teh lah boga batin itu Wow. Deing Wes. nah saya tahu deing Eta tatabuhan naon. Badaya teh. oh itu apa kan Karep. apa kana lagu teh Alah, coba daya lihat agan. Kumaha tuh? Ya lihat mentong. Atuh nama kenitahnya urang mah. deing gitu Capek-capek. heeh kita naik Maksudna aing sugan bisa nya di keureuy mah ngan ke magrib kita atosna. Manyangan atuh waktuna meureun. Pokona cing bisa ka bawah sirahna. Arek ulah ditu ah. Naon neuteukna? Tong bisa sian ku agan ah. aduh Ya isin. nah ada sarua wae atuh Lirik. di sauran Dama kaulanun. Taya nama bisa bebeja ka si ibu. Sabab geus mawa bukti nyata sirah buta urang bawa bikeun ka si Ijrapa. Tepi nordama kalayan Ijrapa teh parantos uningaeun yen urang teh Pandawa putrana Kangjeng Rama Pandu Dewana Taswargi. Nya teu naon. Ngano mate kitu rusiakeun lamun aya inte ti astina teh mah. Deui teh yakin urang sarana teh geus kasohor ka mana-mana yen Pandawa teh masing pati kaduruk di pale segala-gala. Oge nguningakeun Kang, naon? Di nagara Sempalareja teh nuju diayakeun saembara. Saembara naon? wah kana saemara Saembara putri kakasihna Dewi Drupadi langsung ninggalna nuju disaembarakeun ayeuna. Ari jagona teh patih nagara Astina teh kapungkur anu kantos di ruang ku urang geuning ganda mana ya nalika urang nuju nonoman pisan nuju barudak ganda atmata ganda mana ganda atmata paman ganda mana nyata pan urang baheula teh dititah ku Sang Kuning titah ngaruang kerepes paman ganda mana jeung para Kurawa rereongan harita teh keur urang alit tapi geuning salamet ayeuna teh aya di nagara Sempalareja paman patih ganda manah teh jadi jago saembara. Aku tak lumampah maring nagara Sempalareja. Aku tak gowo Dewi Drupadi pikeun si Kakang.
Nya. Nyata Kakang Kontea, Kakang Yudhistira. Ya. Alhamdulillah jang terus yen kehadian nyata sampureun di akhir. Benar Kang. Sariring rumah di Neulun miraweui teh dina sagede papasoalan heuh. leres eta Anu kabejakeun eta teh geuning panawa mararaot heuh ka kurung dewek. nya dina obong sigara. Tapi teu burung we geuning hikmahna mah Juragan Bima meunang jodoh. Nang jodoh. Mudah-mudahan atuh cing nurun ka panganten jodohna teh awet. Amin. Rumah tangga anu sakinah mawadah tur warohmah. Ya. Mulus banglus gembleng katus salamet. Hapunten tina sagaro pihak kalapatan ageng isi wonten alit. Salamet anu nongton, salamet nu ditongton, salamet nu ditikahkeun. Sakali salamet tetep salamet. Ti rombongan rupina urang cekapkeun dugi ka dieu kembang tina tik sinebaran sari tutup lawang sigotaka.